Caturkeun di hiji lembur harita keur ibur usum jurig anu rupa-rupa ngaranna gumantung kanu ngawinihanana. Aya anu nyebut jurig pocong, pedah cek anu nempona, majar jurig teh ngarupakeun pocong lempangna acred-acredan. Aya oge anu nyebut jurig leneng, pedah cek anu nempona, jurig teh ngarupakeun jelema anu huluna dugul sagede gentong. Teu cukup kitu bae. Aya oge anu ngomong teuing bener teuing henteu. Majar aya jurig bujur sagala. Tangna disebut jurig bujur teh cenah pedah cek anu nempona eta jurig teh beungitna ngarupakeun bujur jelema. Kuayana rupa-rupa jurig geus ngabalukarkeun kaayaan masyarakat di eta lembur jadi barorangan. Mun waktu geus manjing sareupna eueuh jalma anu wani kaluar ti imah manakomo ngulampreng tengah peuting mah. Nu kabagi tugas ronda oge ku waktu ayeuna mah geus eueuh anu wani nguriling ngaroris lembur. Paling oge ukur ngararingkuk di gardu ronda bari marakal simbut kandol ti imahna. Cindek nama nu ngaronda teh ukur ngadon pindah hees. Di antara masyarakat di eta lembur anu teu percaya kana isu rupa-rupa jurig teh nyaeta wakuwu. Bubuhan maneh nama pupuhu desa kudu mere conto ka masyarakat ulah babari kapangaruhan ku isu-isu anu teu pararuguh. Manakomo isu soal jurig mah. Tapi teuing eta oge bener teuing henteu. Da baheula mah memeh jadi kuwu manehna kaasup jelema anu borangan. Kungsi hiji waktu baheula memeh jadi kuwu, manehna disingsieunan ku barudak nepikeun ka ngarumpuyuk di tengah jalan. Teu pira ari nyingsieunan mah ukur make kararas daun cau ditalian ku rapia nu digantungkeun dina dahan tangkal nangka sisi jalan. Sarta kararas teh ku barudak ditarik ulur ka tempona siga anu hirup. Kulantaran kaayaan ti peuting ukur kacaangan ku caang bulan. Kararas teh cek tetempoan waku mah siga makhluk aneh anu keur gugulayunan. Kulantaran sieun jeung reuas antukna waku ngudupruk leuleus sarta satuluyna kapiuhan teu inget di bumi alam. Sarta poe isukna isuk-isuk barang manehna nyaring nyaho-nyaho geus aya hanapun bedug di masigit. Sigana basa manehna keur kapiuhan digarotong ku barudak dipindahkeun ka masigit. Ngan kulantaran ayeuna mah manehna teh saurang pupuhu desa. Cek pamikirna mun borangan teh gengsi. Geus bisi aya anu ngomong ongkoh pupuhu desa tapi sieun keneh ku jurig. Nya antuk nama najan sieun jeung keung oge kapaksa manehna kudu daek ngulampreng ti peuting pikeun nembongkeun wawanen. Harita wakuwu keur lempang ngagidig muru ka masigit. Nu maksudna rek ngomong dina pengeras suara pikeun merewejangan ka masyarakat sangkan tenang ulah sieun ku isu jurig. Saja jalan harita wakuwu ngocomang bae jero hate. Duh geus aya-aya we cocoba teh nya. Teu kurah karuh ibur ku jurig sagala. Lah aing mah teu percaya kana tahayul. Di mana teuing aya jurig bari jeung araraneh ngaranna? Aya jurig pocong, aya jurig leneng, malah aya jurig bujur sagala cenah. Ya, waduh. Srog harita wakuwu teh geus anjog ka masigit kirawanci jam 8 peuting. Kaayaan di masigit harita teh geus sepi eueuh jelema saurang-urang acan. Sigana rengse isa oge nu salat berjamaah teh langsung baralik ngararingkeb maneh di imahna. Wakuwu sajongjongan hulang-huleng. Manehna mikir teleb musir kana masalah isu jurig. Manehna mikir kumaha carana ngayakinkeun ka wargana yen isu jurig teh bohong atawa cantang tu bener henteuna. Cenah mah kumanehna jeung para pamong rek dipaluru heula. Sanggeus meunang bahan pi omongeun, wakuwu unggut-unggutan tuluy ceg kana mikrofon. Halo? Tes. Apunten ka warga masyarakat sadayana, kuring salaku pupuhu desa pesen tur nyalingan. KHD urang ulah babari kapangaruhan ku isu jurig anu sakumaha ayeuna keur tumiba ka desa urang. Jadi ulah asa-asa bisi rek ngulampreng ti peuting, komo nu kabagi tugas ronda mah. Yeuh, ayeuna oge kuring ti imah ka masigit teh lempang sorangan. Teu manggihanna naon? Regua ku harita teh ngomongna ngadadak eureun. Sabab kumanehna kadenge aya sora siga ti gigireun masigit. Korosak, geblug.
Satu sora anu kadenge ku waku sarta atra eta sora teh asup kana pengeras suara. Kebeg, waku ngarenyag kaget. Tuluy harita ngomong deui make mikrofon. Tah, eta teh tadi sora Nangka Murag. Jadi mun urang pareng manggih dedengean atawa tetempoan anu rada aneh ti peuting, ulah dikuat kaitkeun kana isu jurig. Reg waku teh ngomongna eureun deui, tuluy ngalieuk kalebah sora anu tadi kadenge pak geblug teh. Tetela di dinya teh eueuh tanda-tanda aya barang anu murag. Huleng harita manehna ngahulang, mikir kira-kira barang naon anu tadi murag. Tur sigana barang anu murag teh ukuranana lumayan gede. Sabab nilik tina sorana oge manipak geblug. Pantesna anu murag teh nangka sagede seeng. Keur jonggong ngahulang kitu, teu sakara-kara ujug-ujug aya deui dedengean. Harita kadenge ku waku, kohkol jeung bedug ujug-ujug disada. Tong 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 tong. Duh. Kepong. Waku teh ngarenyag deui. Bari satuluyna ngomong deui make pengeras suara. Tah, eta mah tadi sora kohkol jeung bedug ngahaja ku kuring ditabeuh, ngarah teu sepi teuing. Cek waku ngomong kitu teh bari ngalieuk kana tempat bedug. Kebeg harita waku teh kaget. Beungeutna ka tempo sepa. Sabab tetela dina tempat bedug teh eueuh sasaha. Sora waku dina pengeras suara kadenge ka sakuliah desa. Omongan waku anu umajak ka wargana sangkan ulah kapangaruhan ku isu jurig lain mereka tenangan. Tapi sabalikna malah nambahan rasa sieun pikeun ka sarerea. Ari nu jadi sabab lian ti tetempoan ngeunaan bungkeuleukan jurig teh ku waktu ayeuna katambahan ku dedengean anu cikeneh kadenge tina pengeras suara anu majar cek waku mah sora Nangka Murag tur sora kohkol jeung bedug anu cenah ngahaja ditabeuh ku manehna. Tapi hal eta teh teu asup akal. Raksa bumi anu harita keur ngadedempes jeung pamajikanna ngomong ngagerendeng. Bina, kadenge teu bieu ti Masigit aya dedengean anu teu asup akal. Pamajikan raksa bumi ngadenge salakina nanya kitu manehna kontan ngajawab bari purengkal harita sukuna teh meulit kana suku salakina. Nya abahna tadi ku kami ge kadenge mimiti aya sora pak geblug. Cenah cek waku mah eta teh sora Nangka Murag tina tangkalna. Terus kadenge sora kohkol jeung bedug disada. Cenah cek waku mah eta teh ngahaja ditabeuh ku manehna tambah keung. Duana ngahulang teu dilapok raksa bumi nyarita deui. Ke, abah mah asa teu ngarti ieu teh. Tadi majar cek waku sora pak geblug teh cenah eta teh sora Nangka Murag tina tangkalna. Sedengkeun sakuriling Masigit teh sakanyaho abah mah da eueuh tangkal nangka. Jadi tetela waku teh bohong. Boa-boa eta teh sora jurig anu muragkeun maneh. Nah, terus tadi sora kohkol jeung bedug cenah cek waku mah ngahaja ditabeuh ku manehna tambah keung. Ah, asa teu mungkin cek abah mah. Sabab jarak antara tempat mikrofon kana tempat bedug teh jauh. Jadi kumaha cara nabeuna? Abah mah curiga aya jurig anu ngahaja nyingsinan waku. Geus lah, omongan waku mah dengebohan teu. Aing tarengket-rengket jengkol deui. Raksa bumi nyari tanah panjang lebar nerangkeun pamanggihna ngeunaan omongan waku anu teu asup akal. Tuluy purangkel harita suku raksa bumi teh pabeulit jeung suku pamajikanna. Para mitra sadaya, urang caturkeun deui waku. Beres ngomong dina pengeras suara di Masigit, manehna ngahulang tuluy ngomong jero hate. Ke, asa araraneh ieu teh. Nah aing nu salah denge kitu. Tapi da tetela tadi teh jelas kadengena aya sora pak geblug ti gigireun Masigit. Tapi sanggeus diilik tetela eueuh nanaon. Terus tadi kohkol jeung bedug ujug-ujug disada bari jeung teu katempo anu nabeuna. Boa bener isu jurig teh nya. Ke, serba salah ieu teh. Ari aing rek pipilueun ka pangaruhan ku isu jurig, aing teh gengsi. Bisi aya anu nyebut ku borangan. Aing kudu tetep kana pendirian. Yen salaku pupuh desa, aing moal ka pangaruhan ku isu jurig. Sanggeus ngahulang salila-lila, tuluy waku kaluar ti Masigit, koloyong init nong toyod lempang di harudum sarung. Kaayaan di luar Masigit kacida simpena.
eueuh jelema sapotong-potong acan anu nembongan. Estu kaayaan teh sepi jempling teu kadenge sora batuk-batuk acan. Wakuwu nu harita lempang rek balik ka imahna karasa muringkak bulu punduk. Komo barang ngaliwat ka lebah imah kosong mah lempangna oge asa teu napak. Ngandalah di kumaha kapaksa ngawani-wani maneh. Sabab pos ronda oge harita mah parongpong keneh kulantaran anu tugas ronda biasana kaluar ti imah teh mun geus jam 12 leuwih. Keur jongjon lempang pas pengkolan kuloneun alun-alun. Wakuwu harita teh manggih tetempoan. Sapaliwat katempo ku manehna siga aya anu ngolebat. Katempona ku wakuwu mah nu ngolebat teh mangrupa sarung anu ngalayang. Dan harita lempang teh eureun tuluy matana mencrong ka lebah tetempoanana. Dan harita lempang teh eureun tuluy matana mencrong ka lebah tetempoanana. Kumanehna di dago-dago sugan anu tadi ngolebat teh nembongan deui. Tapi tetela ari haja-haja di dagoan mah anu ngolebat teh teu nembongan deui. Ai, naon nya anu tadi ngolebat teh? Katempona mah siga sarung rabig. Mun nya jurig disebutna jurig naon nya anu kitu? Cek wakuwu bari angger matana mah mencrong ka hareup teu ngiceup-ngiceup. Sanggeus yakin anu ngolebat teu nembongan deui mah antukna wakuwu neruskeun deui lempangna muru ka imahna. Ngan kakara oge sababaraha lengkah, ujug-ujug kadenge atra ku wakuwu aya sora tapi teu katempo wujudna. Wakuwu. Cek eta sora teuing ti mana datangna. Ngan rarasaan wakuwu mah sora teh kadengena ti kebon cau anu harita kaliwatan. Reg harita wakuwu lempangna teh eureun, matana gular-gilar ka ditu ka dieu. Ai, sora saha nya anu bieu nyebut ngaran aing? Sora lalaki rada ngirung. Rai harita karasa ku wakuwu ngarai lebah pundukna. Rek ngalengkahkeun suku oge karasa berat. Antukna wakuwu ukur ngajengjen bari celina rancung ngintip-ngintip sora anu tadi nyebut ngaran manehna. Tapi tetela eta sora teh teu kadenge deui. Ari ukur kudedengean jeung tetempoan mah wakuwu teh bisa keneh nahan rasa sieun. Manehna angertagen teu regrog-regrog. Ngan barang kaambu sengit hasup menyan, wakuwu reuwas lain di kieuna. Tetela ari ku sengit menyan mah wakuwu teh nyerah. Atuh akhirna mah wakuwu leungit di kaera, komo harita sengit menyan teh dibarengan ku sora ngagorobas. Teuing sora naon da atra pisan kadenge ku manehna. Atuh ngan gorowok bae harita wakuwu teh ngagorowok. Jurig. Tolong. Sigana wakuwu teh banget ku kasima. Harita manehna boga niat rek lumpat, tapi lengkahna karasa berat tur awakna leles satu langis sandi. Rampeol harita teh tuur napak rampeol. Esod, wakuwu harita teh ngesod, bari kadenge humarurung. Aduh, jurig. Cek wakuwu humarurung bari esod-esodan. Para mitra sadaya, beuki lila wakuwu ngesodna teh beuki jauh. Kurarasaan manehna harita ngesod teh muru ka imahna. Ngan sigana saking kusasah, wakuwu ngesodna teh ujug-ujug mengkol ka astana. Tah si teu burung anjog ka imah, hayang geura ageh nangkep pamajikan. Tapi nu mananya imah aing teh? Asa pabelit jeung parowek kieu ieu teh? Oh, sigana mah keur mati lampu. Ulang wakuwu ngahulang, nginget-nginget imahna anu mana. Sanggeus lila ngahulang, manehna karek sadar yen harita teh keur aya di astana. Kacirewe, waktu leungeunna susur sasar, aya tutunggul nu kacabak. Kebeg, wakuwu teh ngarenjag kaget. Waduh, cilaka, aing salah alamat ya. Cek wakuwu ngomong sorangan, bari leungeunna anger susur sasar hayang ngayakinkeun kana barang anu kacabak ku manehna. Hah? Nyaan? Tutunggul kuburan? Wah, tolong. Lenger harita wakuwu kapiuhan teu inget di bumi alam. Poe isukna ibur salalembur wakuwu sare di makam.
Aya anu ngomong majar cenah wakuwu teh pundung tas pasea jeung pamajikanna. Aya oge nu nyarita cenah wakuwu teh keur nguji mental. Hayang nyaho nepi ka mana kawanina dina nyang hareupan bangsa lembut. Tapi nu leuwih telenges mah aya nu ngiburkeun majar wakuwu teh cenah dibunikeun kelong di astana. Eta beja kabeh oge eueuh nu bener kaasup pangakuan wakuwu sorangan. Demi jaga gengsi wakuwu nyarita ka balarea manehna ngahaja init ka astana teh pikeun ngarolis keamanan. Sabab cenah nurutkeun panalungtikan manehna yen ku waktu ayeuna isu usum jurig teh aya pakuat pakaitna jeung astana. Dewek mah init ka makam sote tas ngudag-ngudag jurig tetela eta jurig teh ku dewek mah sieuneun euy. Cek wakuwu basa ditanya ku juru tulis. Beja ngeunaan usum jurig nyebar ka mana-mana. Tisa urang bebeja ka baturna, baturna nu meunang beja cacarita deui ka nu sejen. Ku hal eta antukna beja usum jurig teh nepi oge ka Bahrowi. Demi Bahrowi teh nyaeta saurang dukun lepus anu kawentar purah ngusir jurig jeung bangsa lembut. Atuh ngadenge eta beja dijadikeun kasempetan pikeun Bahrowi. Lah kadalah, kabeneran ye. Aya beja majar di lembur wakuwu keur usum jurig. Wah, aing bakal menang order ya. Cek Bahrowi harita teh ngagerendeng kalayan pasemon anu kacida bungahna. Cek manehna teh kana HP tuluy mencetan tombol neangan nomor HP wakuwu. Sanggeus nomorna kapanggih tuluy wakuwu teh ditelepon. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Silakan lakukan pengisian ulang pulsa. Kitu nu kadenge ku Bahrowi tina HP-na. Atuh manehna harita teh kacida haneueulna. Duh, aing mah jadol teh. Pulsana beak pisan. Cek Bahrowi harita teh ngomong sorangan. Yah, kapaksa ieu mah ye. Kudu liwat SMS. Si Sukaesi tu dari nelpon teh teu puguh aturan. Jadi we pulsa aing beak. Keke, kumaha isi SMS nanya supaya kahartieun. Kulang harita Bahrowi teh ngahulang mikir-mikir pi omongeun anu rek dikirim liwat SMS. Ke, kumaha lamun kieu ye? Wakuwu kumaha cenah di lembur keur usum jurig? Nyalah, kitu ge meureun kahartieun. Manehna pasti ngangkir aing pikeun ngusir jurig. Lumayan, pan aing meureun bakal menang parawanten. Sanggeus manih pi omongeun anu rek di SMS-keun ka wakuwu. Tuluy harita Bahrowi teh ngetik dina HP. Ngan sigana Bahrowi gurung gusuh ngetikna saking ku hayang gancang katarima SMS-na ku wakuwu. Atuh antukna manehna salah ngetik. Kieu ngetikna teh. Wakuwu kumaha cenah sok manggihan si Juju. Kalayan teh dipariksa deui, SMS anu bieu diketik teh langsung dikirimkeun. Ayeuna urang caturkeun wakuwu. Manehna keur ngalange dina teras imahna, mikiran kajadian tadi peuting, basa manehna sasab ka astana. Ujug-ujug manehna teh ngarenjag kagareuwahkeun ku sora pamajikanna anu ngangkarawak nangtung gigireun manehna. Kanyahoan ayeuna mah. Paingan sia unggal peuting init bae ti imah. Alasan rek ngarolis keamanan. Teu nyaho mah maneh teh janjian jeung awewe. Tadi peuting tas di mana? Ngomong bae tas ngudag-ngudag jurig ka astana. Dewek ge nyaho maneh teh ngudag-ngudag si Juju. Ya baca. Cek pamajikan wakuwu bari nemongkeun layar HP ka wakuwu meh antel kana beungeutna. Oreng harita SMS ti Bahrowi teh kabaca ku pamajikanna. Sigana HP wakuwu teh kabeneran keur dipake ku pamajikanna. Wakuwu reuwas lain di kieuna. Manehna boga sangkaan aya SMS ti awewe kabaca ku pamajikanna. Bari balaham balehem wakuwu nanya. Aya naon ieu teh yayang? Kalah ruas. Aya SMS ti saha kitu? Kade ah, bisi anu salah kirim. HP harita teh geus aya dina leungeun wakuwu. Satuluyna maca SMS anu bieu dituduhkeun ku pamajikanna. Barang dibaca teh, kuleng wakuwu harita ngahulang, tuluy ngomong jero hate. Ai, geuning si Rowi nga SMS kieu? Naon maksudna nya? Jeung Juju teh Juju mana nya? Aing mah teu rumah saboga kawawuhan ngaran si Juju. Aya oge di lembur dieu mah bi Juju. Rang da kolot tukang sorabi.
Piraku aing dipapadekeun ka Bijuju. Nempo waku ngahulang kitu, gantawang teh pamajikan nyarekan. Nah, make ngahulang. Hayo ngomong. Si Juju urang mana sia? Ngadenge pamajikan nyarekan kitu, jung waku nangtung tuluy ngadeukeutan pamajikana, bari ngusapan tak-takna pok waku nyarita deui. Keheula, sabar atuh sayangku. Ieu SMS teh ti Bahrowi saurang dukun lepus anu dipikasieun ku rupa-rupa jurig. Bapak ge teu ngarti ieu teh. Naon maksudna Bahrowi nga-SMS model kieu? Cingan rek ditelepon. Bapak ge penasaran ka ngaran si Juju teh. Nya Juju teh Juju urang mana? Piraku Bijuju tukang sorabi mah. Awahing ku penasaran. Satuluyna harita Bahrowi ditelepon. Barang chat ditelepon, kadenya tina HP aya nu ngomong kieu. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Karena saat ini pemilik nomor tersebut sedang dalam perjalanan menuju rumah Anda. Kitu nu kadenge tina HP. Sajongjongan waku teh ngahuleng teu lilapok nyarita. Tah, si geuning teu kudu ditelepon. Jalmana ge keur ka dieu cenah. Teu ngendek lila. Kadenge harita teh aya suara motor dodorok-dokan matak torek kana ceuli. Reg motor teh eureun hareupeun imah waku. Horeng si mana horeng anu datang teh Bahrowi mawa motor odong-odong anu sapopoena sok dipake ngangkut para embe. Pakaianana harita Bahrowi teh make pakaian ala kolot baheula. Diiket barang bang semplak, di baju jeung kampret warna hideung, tur make kongkorong di babandulan ku sihung bagong. Atuh waku jeung pamajikana harita teh kontan caruring hak mireungeuh aya anu datang teh. Jerut Bahrowi turun tuluy nyampeurkeun ka waku anu keur dibaeudan ku pamajikana. Barang sok oge Bahrowi harita teh langsung dibagiakeun ku waku. Geuning Bahrowi, kabeneran ye aya nu rek ditanyakeun? Can oge waku anggeus nyarita, Bahrowi langsung nempas. Tong khawatir waku. Pokona jurig naon bae oge ku dewek mah sarieun. Oh mau jurig jadian mah. Yah, cetek. Cukup di kieu ye. Siat. Hup. Cek Bahrowi harita teh, ngomong kituna teh bari ngasupkeun dampaleungeun kenca kana kelek nu beulah katuhu. Tuluy dampaleungeun anu tas diasupkeun kana kelek teh, siga rek diambungkeun ka waku. Atuh waku teh kontan unur-unuran, bari nutupan irung kudu dampaleungeunna. Can oge dititah diuk. Harita Bahrowi nyered kursi hoe tuluy gek diuk sorangan. Sukuna harita teh ngajegang, bari dua leungeunna sidakep. Keur kitu teu kanyahoan. Sirinting harita pamajikan waku nyirinting nyamperkeun Bahrowi bari nemongkeun layar HP, meh-mehan adek kana mata Bahrowi. Ya, Bahrowi. Jawab sing jujur. Saha sabenerna si Juju teh? Tah, geura baca. Ieu SMS ti Andika. Cek pamajikan waku ngomongna teh bari jejebris. Sakedapan Bahrowi ngahuleng barang maca SMS anu tadi dikirim ku manehna kana HP waku. Sarta teu lila cakakak teh Bahrowi seuri mani lelenggakan. Aduh, kieu ari geus sekolah teh ya. Ngetik SMS bae ge, mindeng salah. Aduh, hampura. Dewek salah ngetik. Maksud dewek mah lain si Juju, tapi jurig. Aduh, hampura. Dijawab gitu ku Bahrowi, kelemes pamajikan waku teh nyelemes. Oh, gitu? Nyaan eta teh. Awas mun bohong. Top tah HP-na. Pulsana ge beak. Cek pamajikan waku bari tuluy asup ka jero imah. Sajungna pamajikan waku init. Bahrowi langsung tatanya ka waku ngeunaan isu jurig anu keur nerekab di eta lembur. Dewek teh ngadenge beja cenah di lembur waku keur nerekab isu jurig. Nu matak dewek datang ka dieu teh rek mantuan mang newakeun jurig. Pokona jurig naon bae oge dijamin bakal bisa ditewak. Tuluy diabuskeun kana botol kecap. Ngadenge caritaan Bahrowi kitu, waku ngareng hapanjang siga aya bang baluh dina hatena. Teu lila pok manehna nyarita. Puguh kitu pisan Bahrowi. Masyarakat di dieu
keur diteror ku rupa-rupa jurig. Untung we kubuna dewek anu tarasieun ku jurig. Tadi peuting oge dewek teh geus bisa newak jurig anu huluna monyong siga asupan. Katewakna ge di astana. Cek wakuwu ngawaduh. Sedengkeun Bahrowi ngadenge wakuwu ngomong kitu teh manehna ungut-ungutan tuluy pok nyarita bari ngusapan gado. Oh kitu? Kabeneran atuh. Mun kitu mah urang bisa kerjasama pikeun newakan jurig. Soklah ku dewek dibantuan. Tah hangke peuting urang intip di tempat anu sakirana dipikaresep ku bangsa jurig. Wakuwu langsung bae satuju kana rencana Bahrowi pikeun ngintip jurig engke peuting. Para mitra sadaya, caturkeun derang kaganti ku peuting kabeneran keur caang bulan. Bahrowi kalayan dibaturan ku wakuwu harita teh keur sasaling. Aduh, ieu teh dongeng Sunda teh sakedap deui bade rengse mana sesebluk ka dieu. Aduh. Naon deui atuh? Nepangan deui pemirsa sakacuntan dongeng Sunda. Mohon. Ieu teh rek beres biasa sia sok sisindiran. Ayeuna mah ku Mang James lah, gambar gitu nyambung lah. Ku aing sisindiran. Siap lah. Meser katapang ka Cikijing, balikna naik ojek si Mamat. Heeh. Wilujeng tepang teh engke enjing. Mugia sadayana sararehat. Hatur nuhun. Pinter. Aing poho deui.